jajaran basah ngadakan hari ringati kelana rasakannya kanu anyar jatuh rami malah dina murahayu panggirepet heujeung rapi bening rangkep rimbitan layak kekaciliasi singkir rasuk ke mamana ngenanyandang kejem nyandi buruk karang dirangkum kamamagat kanu istri tiraan pit kedua anak moarek di wiji-wiji supaya singkat waktuna ulah mata kesetari ulah ketat puji-puji kaya duri ulah culkan agama panganten ya satos panganten baik manusia abana aya di abdi walau tak diasi maka payungna biasa ditutup ku hidup muka ditungkus tak pering tawis kasih di kesanan hidup mulia karena dapat laki rabi ngabudina rumah tangga sangkan pandi tentrem hati taktiknya ulah salingkut mata kade anak mamet sangat kana alat sok biasa ngadeg hitungan tilu anya hitungan tilu mangga diawurkeun ka belakang 1 2 tilu 1 sok teteh Bapak punten Pak kanggo dokumentasi 1 2 tilu mangga diawurkeun koinna aya numeran biasa ditukeun ka nah KTP ieu nya waktosna 10 menit upami 10 menit tadi ditukeun milik